Aing keluar imah ya. Cekolot ge nu penting mah keluar heula ti imah cenah. Da moal aya milik nu nyamperkeun, moal aya duit nu nyamperkeun ka imah. Anggar kudu diteangan, sugan we atuh. Aing keluar mah menang duit. Alhamdulillah. Ayah milik teh. Mana we atuh milik mah. Sal, Jok, mana ke mana? aing ulin eta ka mana? Urang ke mana? Ke barudak. Aing boga rezeki alhamdulillah ya. Jir. Nah, ayo babagi Jok. Bahagilah kali-kali atuh aing jarang-jarang sal. Kebenaran tuh aing mayukeun taneuh nu belah ditu tadi. Ya. Asa hawe di ditu. Aya meureun keur ngarariung di ditu geus ku aing we tuh. Sabaraha urang? Hah? Sabaraha urang sawe? Geus atuh ulah sabaraha urang. Heuh tilu mah aing moal. Mere tilu. Teu sabaraha urang di Yang ditu urang? geus we geus, bae kurang ge. Bener. Heeh, cek urang lebihkeun nya sugan si oding gitu. Heeh. Dikeun ya? Alhamdulillah euy boga Urang milik. rek darah ka imah urang ge sarua. Heeh. Hengke urang isu ka mana nya? Heeh, pamikeun ge nya. Sok. Ayo jangan nonjok. Sami-sami. Alhamdulillah cek aing tuh aing keluar imah mah. Meunang hakaneun tuh. Henteu duit ge. Coba. Saya duitan katang. Aya amplopan ge. Arawehan euy. Sugan aing aya amplopan. Si Ajo mah lain heung amplopnya. Iya karena main game cungur Cungur aing eleh wae ya aing rudet ya. kayaknya meuli hakaneun atuh sia teh. Engke atuh kalam geura aing kan main helai kagok ya. Si Oding sakungeunah tira tinggal ngarebok hungkul. Aing teu narima si Oding ngarebok hungkul mah. Mana ieu mah? Ting barang poe kitu. Gua pisan kakesel. Cek aing bari barang hakan atau teu jiga aing. Aing ngomong ka aing. Naon? Ek meuli nu kitu mah meureun aing nitip. Sia mah barang lebok teh sorangan wae. Sanu apal atuh si hayang. Sok tara inget sia mah cek aing nawaran-nawaran atuh ek meuli nu kitu mah. Cuma nawaran sia mah. Sia masuk hayang we gratis ding. Nah aing ge gablok-goblok duit mah jang sakalian aing hungkul mah. Hayang kitu sia. Nah hayang atuh da aing ge sarua lapar. Geus atuh kadikeun mah meuli. Sabaraha? Gocap lah. Beungeut sia gocap. Pan aing meureun nu inditna kumaha capek sia teh. Ngongkosan we atuh ka aing. Kewe aing indit sorangan cungur. Daripada mahal anjing ka sia kudu gocap. Karep teuing atuh da diengkekeun mah. Tadi geus setik deui aing pas meuli ge. Teutik deui kitu. Geus beak kan. Mun teu buru-buru mah nyok ka bagian nyomoan. Buru atuh geura indit. Bisi beakeun manten sah. Aing hayang sal. Heuh sok mana duitnya tuh? Cepeun taduaan mah. Rek buru aing teh heura malila. Ieu. Nu aing hiji. Hiji. Nu maneh mana? Sia mana? Mangat aing indit lagi aing kieu. Buru bisi beakeun manten. Tenang moal nepikeun ka beakeun ku Ieu aing mah. mah ku aing heula. Nah lamun ku aing montong ke meulin sia mah. Keun leuwih mun aing. Aing geus teu kuat. Tungguan sakedeung ieu tereh. Gawat atuh. Pahana nu aing pahana. Heeh. Anjing aing mun teu kabita mah moal anjing moal hayang meuli teh. Ngan kabita tuh da si cungur ngalebok ieu. Da sia ongko deui. Bagocap nih mahal pisan. Nah tuh sia kalah kan urutan. Sarua wae lapar aing ge. Menta da moal dibere aing. Anjing jadi cepek. Teu kurang karo cek aing ge. Aing milik mah kieu ya. Nu penting masal daya keluar imah. Nah, milik mah kudu rada di udah geueuh. Bener cekolot. Moal aya milik nu ka imah nu nuturkeun heueuh. Moal aya milik nu nuturkeun kudu diudag. Iya berarti. Yo, tah. Ai tiluan kieu mah barang lebokna jadi aing teu milaraan. Yo, tai jewang. Nah tereh pisan sia. Ya heulah cek aing tereh aing mah. Lumpat aing mah ding. Meulina. Tadi Nu aing sal. teh aya 10 menitna nah sia. Tereh teuing. Lumpat aing ngepen ongkosna gocap nu kumaha ya. Makan wedding daek teh daek mah di. Papar aing Ngeunah pisan ja. Yo, gua nya aing da ek tulikeun di imah ah. Ka imah. Tulikeun di imah aing. Barang dahana. Tunggu ding. Heeh. Rong sapu. Ayo aing balik kelas.
Palingan si cungur cecemulan dangeunah. Sama kebakar kan makan. Udah lah, Har. Geus Jo, Alhamdulillah. Nikmat. Siapa mau Jo? nikmat lah. Mah meuli geus, Pan. Alhamdulillah lah. Geus di mana mana? mah. Di langganan biasa. Gimana? Di mana nu biasa. Atau lendarna bareng di dia Jo? Kurangan di imah tadi pan aya si Faisal. Kawan si Faisal balik. Balik kayak dahar di imah cenah. Oh. Ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan barokahnya ding boga rezeki saeutik ge kadar ke sararea mah alhamdulillah. Sugema orang teh. Nah, ngobrol naon sia. Ngobrol sia kumaha. Ngobrolnya alhamdulillah mun boga rezeki teh saeutik boga gede gitu. Kabaturan teh kadahar kabeh nya alhamdulillah tah nikmat. Mudah-mudahan barokah. Jo, aing ngeunah mangeunah. Kan hargana mahal pisan. Hantu ding teu kosi mahal ieu ka bedag lah kumaha ogenan piraku. Komumun meulina loba juga urang tadi. Gocap cungur. Sia. Gocap nah aing meuli ka ditu ge langsung hati teu gocap nah caliwara gocap sia mah. Heuh pan si Isal ngabensinan si Isal. Sia ieu meuli. Meuli Mau Ah, gocap dua. awang. jadi cepeun. Cepeun. Meuli ti sia. Ti si Isal na ti saha? Aing teh ngaja pangmarelikeun marane teh ding. Nita sisal nitip. Nah, pernah ku dijual. Dibere. Tuh dibere. Wah, aing tadi pangmalikeun. Nah ieu nu puguna ti saha ieu? Di aing tadi aya 3 ku aing dibere hiji ewang maneh. Aing dahar di imah. Si cungur. Ku dijualnya. 50.000. 50.000 hiji. Si Ken. Aing atuh balik limon kena. Teuing si Isal. Itu ti aing ding. Aing tadi mayukeun taneuh nu tetangga aing. Si anjing sagala teh dibatikeun nya si cungur. Lagi si dahar mah geus we. Eta mah duit maneh mah teuing aing mah. Tah hayang nyahoing kan Jadi tian ka si aing mere eta jadi guna lagi ka sia tuh aing. nitipkeun ka si Isal. Lu panumpangin lagi jeung si Isal. Cek aing anterkeun langsung ku sia. Sebab si aing geus kudu pangmalikeun kudu nganterkeun deui nya. Kehet biji si Isal urus-urusna. Si Isal anjing. Parah. Si Isal mah teu nempo saha anjing. Segala teh diduitkeun we jeung diduitkeun. Heuh sia. Awet-awet eta cungur tah madangna. Daging mahal. Sal, bayar utang teh Sal. Mana dia ini orang deui? Utang lagi kasih ieu mah. Cik, kapan aing dititah nage ku si ieu? Heeh, engke geus aya mah. Dibayar ieu. Ih, tah yang apa Sal? Bayar ayeuna Sal karunya ye di luar geus narunggak. Nu maneh panglilana. Kapan kakak lagi saminggu lain? Ya, bener itu saminggu, si bugu. Saminggu kumaha? 3 bulana. 3 bulan cenah Isal. Oh, heeh. Nah, asa kamari keneh euy. Sok pura-pura poho maneh mah Sal. Bayar aing mah teh yang apal. Engke geus aya mah pan dibayar ieu, aya mah pancan aya. Iraha ayana atuh Sal. Ih, Ayo bae si ieu karunya ye. Tah, kagak dibayar ku si aya mah. aing teh yang apal ayana kudu dibayar aing mah. Sok aya di kumaha ku aing yo. Aing titah nage ya Sal. Aing teh sieun ku jangkungna sok. Heeh, kagak Lewat bayar aing mah. Kumakeun ya. Sok bayar Sal. Aduh kowe. Sia. Kumakeun. Bebas. Sok buat Sal. Bayar. Isal ieu mah dikeroyok. Sok. Sok bayar mah ayeuna. Aya naon ieu? Aya naon? Naon deus sia. Aya naon ieu? Aya naon Sal? Ton lagi hutang kot kayak Sia saha? Atuh sia teh sing mikir atuh da meureun kege bogaeun duit mah dibayar ieu ulah kitu nagihna. Iraha bogana geus 3 bulan. Geus engke ge dibayar. Kayak padahal mah aing ge dibayar. Tuh, ek dibayar ieu cenah engke atuh ulah. Siap pipiluan. Aduh, anjing. Aduh. Sia goblok. Mantakan mun boga utang teh bayar, cungur. Sia jadi we aing katonjok. Sok bayar. Montong sok minjeman teuing enggak teu boga duit mah. Nah, Anjing iya aing kan. katonjok goblok. Aduh. Yeuh. Aduh. Hah? Mantakna cek aing geus sarupna kieu teh ulah sok molor tah. Lah, naon atuh ditonjok-tonjok naon? Hah? Tonjok naon? Siang jam duit. Nang nginjem duit ka saha ning? Ngimpi Isal. Ngimpi. Lontong molor wae kieu kan. Sarupna tah. Sia mah. Balik aing lah. Aing ge balik Sal. Tungguan Sal.